Sanggeus tara ngaji ke guru mursyid, sakabeh amal jadi salah. Jadi pokok kesalahan teh tara sholat salah, teu sholat salah, teu kabagian bener, salah kabeh bener kan? Parek rumah tangga macan boga duit ti ayeuna geus mikir, ari ibadah sia awas di mana balik ditaklif ibadah husul, teu bisa husul memeh balik teu mikir-mikir. Kuduna mah 10 tahun ngaji sing bener empung can balik ai. Tinggal pas balik ibadah ai geus husul. Ya malah boro-boro husul salat ge tarang. Ari geus balik kusut hirup kakara salat. Kuduna mah dipersiapkan teh naon? Ibadah husul, dan tujuan Allah ngagelarkeun urang di dunia teh ibadah husul. Ari urang kalah neangan ka hayang urang. Salah tina maksud Allah eta mah. Tak kitu ka. Matak pangrugina jalma umur mah beuki tambah, jatah waktu monokan, tapi dosa beuki loba. Tak eta nu kitu jalma anu rugi. Nah. Matak kusim kuring dicatat. Nu rugi lain nu dagang teu untung, can puguh rugi. Nu rugi lain usaha teu beunghar, can puguh rugi nu teu beunghar. Nu rugi lain nu sakola teu lulus, nu lulus ge can puguh untung. Berarti teu lulus ge can puguh rugi. Wah, lulus wae sakolana, terus jadi pejabat, akhirnya nyangkorah na panyara. Untung tak rugi. Untung lulus tarik rugi itu. Dalam untuk lulus semua jadi pejabat nage, moal nyangkorah di na panyara nage, bener kan? Sok talaah urang. Urang mau nyangka alus untung. Matak jeung sing kuring jadi kamegahan di dunia mah pinter teh, tapi ulah ka atoh pedah pinter. Iblis ge teu kurang pinter, dilaknat ku Allah sabab hatena dibodohkeun ku Allah. Naon gunana pinter otak lamun bodoh hate? Otak pinter tapi hati teu makrifat ka Allah. Kapinteran saha contona iblis dilaknat ku Allah. Tong ka atoh boga budak pinter. Bisi teh jeung makrifatna dina hate. Nu hebat otak pinter hate pinter keur mah otakna pinter hatena makrifat ka Allah mun bisa mah eta